lamun kamari kejadian orang ngeri sepan di mana di Palestina. Masya Allah Yahudi ku blow on tolol buang kamar biadab kuba muslim mumin angkap tenden kunyana di sel kunyana jadi beda dahar sapoe 2 poe 3 poe 4 poe asupan bangke ucing kulantaran lunglai di dahar. Satu sisi penghinaan anu luar biasa berbagai bangke di dahar bae kumaha nu penting aya tanaga ngeri jasa patok-patok teh dipatokan tanah-tanah mukmin samping dipatok lain sekadar dipatok dibangun deuk kumaha teu berontak mata kamari berontak langsung dibrendel brodong ku Yahudi puluhan ngalawan salah kos gitulah Yahudi sebabnya nama lain urusan menang jeung elehna sebab sakit hati dendam kesumat ketika Kangjeng Nabi ke Madinah Yahudi di dinya teh diperangan diusir ku Kangjeng Nabi maka nyana nyilin wari ayat Yahudi nyana nyaho jasa sejarah Kangjeng Nabi bapak kolot aing baheula diusir ku Muhammad para sahabat siap penganut dakwah ngeus cincang kuari target Yahudi mah sebab nyana mah dendam di mana bae ayana dendam kayak saya nyaritakeun ada tugas dendam mah lain urusan menang jeung elena dendam pokona mah diusir bapak kolot aing baheula turunan aing di Madinah nu kuari di Palestina Israel nu kuari di Amerika nu kuari di Inggris di Belanda nyilid Yahudi teh nyana maca sejarah bapak kolot urang baheula diusir ku Muhammad geus siap kuari ka Indonesia saya di pasar Kemis goblok ka Yahudi ya kuari di pasar Kemis kos kumaha cenah kieu asal huluna botak irungna mancung putih jelemana kumisan janggotan eta Yahudi geus asal nu kos kitu tewak bunuh heuy ngaran aing mah Muhammad Arifin eta Yahudi teh kos kitu bari kaunggal negara atuh ka urang kaunggal negara tugas hese ieu mah dendam mantak inget ka Gus Dur bae lamun di Indonesia nyaritakeun Palestina jeung Israel seuri Gus Dur mah enggak usah nyeritain Israel Bismillahirrahmanirrahim waktu terus berputar teka rasa ternyata orang geus memasuki minggu anu kalima dina pengumpulan dana tinggal 2 minggu deui katiluna urang ngalaksanakeun haul sultan aulia insyaallah per detik ieu naon nu ku urang direncanakeun yakni anu bakal datang di Jawa sareng di Baghdad masih keneh positif mudah-mudahan ku Gusti Allah dikersakeun bisa karumpul jeung urang ngariung jeung urang sehingga urang kabehan bisa ngahiji jeung ahli-ahli zikir ahli-ahli Allah nu kukumpulan ieu mudah-mudahan dicatet jang bekal jaga urang di akhirat kukumpulan urang hirup urang di dunia masa kedeung nu bakal lila mahirup urang abadal abidin wa amadal amidin jaga sanggeusna kiamat urang digiring babagi manusia aya nu ka surga aya nu ka neraka etalah anu selalu kabayang-bayang kadeudeureukeun ketika misah sedih amat lamun tatangga urang ka surga urang ngagejebur ka neraka sedih amat lamun bapa urang
aki urang ka surga urang ngagejebur ka neraka. Nu paling sedih mah pamajikan urang ka surga urang ka neraka. Aduh, Masya Allah, ai urang ka surga pamajikan ka neraka onaman. Ya Allah ya mangkaning pasti jasapan kituna lantaran urang mah alhamdulillah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadedelekeun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Nu nyebrang hakikat mama kuari engke mah pelaksanaan unggul. Kuari urang ulah gulak gilek ulah bulak biluk supaya ieu jembatanana ajeg cak Kangjeng Nabi leuwih leutik tibatan buuk di belah 7 leuwih seukeut tibatan pedang. Leuh eta kinayah kana hese na nyebrang. Bagi jelema-jelema nu teu istiqomah ibadahna ka Gusti Allah na ieulah goyag-goyagan nyebrang. Tak urang ngaji ngaleuleuskeun hate supaya nemah bahwa urang hamba Allah Subhanahu nu hese ge ieu nemah ilmu ma ilmu loba aya dibabawa ku urang ngan teu nemah geus ilmu nu dibabawa di otak urang ngajadikeun sombong ngajadikeun ujub atuh ilmu teh jadi hahalang ka Gusti Allah. Ilmu teh jadi hijab ka Gusti Allah padahal mah di kiai-kiai keur di duniana di akhirat na ngajungkal Kiai Golkar teh koski kahalangan Gusti Allah ku dunia kahalangan Gusti Allah ku kalazatan kemewahan dunia hingga poho kanu merekna diputer balikeunlah hukum-hukum Allah nu halal jadi remeng-remeng nu remeng-remeng jadi halal. Ulah datang ka kos kitu hanya sekedar hayang meuli mobil, Al-Qur'an jadi jembatan sarana diobok-obok jang pake meuli mobil. Urang lempengkeun hate urang nu mantak urang maulidan urang cinta ka Kangjeng Nabi supaya nuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mantak urang tawasul ka para aulia Allah mengenang kesucian-kesucian para wali anti dunia waliullah. Geus urang mengenang kehebatan, keistimewaan, kebersihan hate-hate para wali nu geus berperang ngalawan nafsu. Urang mau ngalawan nafsu teh menang-menang eleh bae ku nafsu. Nafsu mah aya di awak urang ngan digugu jeung henteu eta ngaranna perang. Urang dek ngaji poe minggu ka dieu aya SMS barang di deuleu teh. Kita ketemu di pengkolan aja. Aduh mangkaning anu kamari ieu teh aduh nu kadeuleuan we biwirna insyaallah. Dipengkolkeun motor geus menuju Cilongok mengkol ka Citra. Ya Allah teu karasa dipengkolkeun 180 derajat. Coba eta nafsu bisa kos gitu. Aduh masyaallah. Datang ka Citra ngagebegan jagong jeung nu make anting teh. Teh pohon kana ngaji
keur ngaji mah ingat baik ka citra dibalik gitulah hawa nafsunya. Jadi orang teu menang-menang ngalawan hawa nafsu. Geus nyaho ieu bahwa kredit ala nukuari mah haram nyaho. Fatul Muin geus bereleng komo nu leuwih gede tibatan kita Fatul Muin. Bohong kadik kiai nu ngamenangkeun kredit di jero hatena mah nyana ceurik sabenerna mah. Geus bisaeun maca kitab nyurah ngamenangkeun soteh hawa nafsu. Alah geus tanggung jawab aing di akhirat. Kos nu bapak kolotna bae ta surga. Oh. Masyaallah. Gitulah hawa nafsu mah. Mulai orang butuh amat ya duit ngan aya 1,5 juta doang hayang meuli motor. Nah geus lah ya butuh hayang kana motor haram-haram ge langsung bae urang daftar langsung ke identitas sabaraha duit kara DP-na sabaraha kara Allah nu daekeun ngomong aya nu make DP nu henteu kuari mah geus bebas. Masya Allah, Masya Allah. Kunaon eta hawa nafsu geus jaho teu kuat urang perang jeung hawa nafsu eleh urang tinggal setan wae seserian cek setan sia ustad setan mah yang serikeun hawa nafsu yang serikeun setan yang serikeun teu karasa kurang karasana engke di yaumil mahsyar. Urang neangan setan ka dieu sia goblok. Kunaon sia ngalojokeun aing? Beuh, saha nu ngalojokeun cek nyana. Di dinya nu hayang di dieu nu nungtun. Sia setan lu kos kitu. Kunaon sia nungtun aing? Tuh aing teu nungtun sia aing batur pan di neraka. Aing mah pan geus jelas pangeran bakal di neraka-keun mah nya aing ojay-ojayan sorangan. Gitu mah jeung si aing naeun bae sial sia nu sial urang ribut jeung setan. Taya keur carita perang jeung hawa nafsu geus nyaho ieu teh sumbangan-sumbangan di pamarentah malah teu bagus jang pondok pesantren jang majelis taklim mah jang masjid mah sekadar ngabereleng indah jeung megahna bae horeng eusina mah bobrok di jero sebab di jerona adalah duit pajak anu yakin haramna pajak mah seluruh mazhab ngaharamkeun pajak. Nah, jadi kocor ga urang dipake ngabangun pondok ngabangun masjid megah aya nu 2 tingkat ngabereleng naon eta hawa apa teu bisa sih ngaji make bangunan nu jore bae make hayang bangunan nu bagus apa teu bisa sih nyicingkeun budak santri di tempat nu sederhana bae ulah nu mewah-mewah jadi neangan ridho Allah ngaji bae sih bener neangan ridho Allah ibadah ka Gusti teu kudu nu bagus-bagus bangun 2 tingkat kuari eusina jadi peternakan ayam. Eueuh santri-santrina 3 bulan sakali dikirim pencit. Jadi ayam potong. Naon eta? Atuh meujeun aja duitna ge duit pemerintah, duit pajak dibangunkeun nu ngeusiana kotok negeri atuh sedeng sakitu. Pas. Ayang nungtut ilmu Allah mah kudu ditempatkeun di nu bersih maknawi teu kudu megah-megah teu kudu bagus-bagus teu kudu hebat-hebat nu penting maknana ruhna bersih. Nah iyalah wali Allah mah geus bisa merangan hawa nafsu
nya nama kapagih jeung baju bagus pakaian bagus sakitu jeung nu goreng sakitu jeung kendaraan mewah sakitu kendaraan goreng sakitu urang kitu kapanggih jeung kendaraan bagus teu boga kapanggih jeung nu jore teu boga ngan hayang urang mah eta tah nu bahayana hayang boga ge aya teu hayang mah masalah nu bahaya ge nya teu boganya hayang nyeri mah teh ya kos ge tah takos kitu ieulah carita merangan hawa nafsu eta contoh leutik tuh kebelah dituna terus perang jeung musuh mah aya waktuna setahun 2 tahun 3 tahun ima menang wa ima eleh urang serang ku Belanda diserang ku Jepang ku harikeun diserang ku Amerika perang perekonomian jeung perpolitikan eleh urang diserang ku Amerika ku TV eleh ku HP mah kiai ge boga 5 HP lain tasbih aya aturan tasbih mah teu ka bawah HP mah ka bawah berarti kan eleh ku Amerika teh si kiai pantau geuna abag teh kiai susur mah teu ka bawah susur nu Kangjeng Nabi ngainstruksikeun laula an asyqa ummati la amartuhum bisyaq inda kulli sholatin jelas sama dalilna teu ka bawah barang naik motor menang 1 kilo nyekel kantong HP teu ka balik deui teh kiai ondo mah tah urang cek ka pamajikan balik deui ka haji HP tinggalun kaji urang ieu susur ya lah susur mah antepkeun kiai Golkar kos kieu blon teh kiai Golkar Allah karim nah ieulah yuk urang bersihan hate salah mah pasti manusia mah keur carita kiai Golkar petilu ge akur bae leuwih parah boa PDI gitu kene atawa lain di partai itu sarua bae teh keur carita doang kabeh ngabarogaan salah lantaran urang kajurung ku hawa lempengkeun hate urang bersihan teu bisa ngabersihan hate ku sorangan iyalah urang ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim Allah Maha Kawasa mere kelemahan urang mere taufik ka urang rahasia Allah aya nu keur lempang aya nu keur diuk aya nu keur di masjid aya nu keur di sawah aya nu keur di kantor aya nu keur ngaji kieu loba nu keur ngaji kieu mah yeuh dibere taufik teh aya nu keur nonton orkes ya ustad ieu ustad ieu mah make nonton orkes jangan make kumis palsu biasa jamat palsu di hareup bae ge neuleuh inul jogetna lelet jasa waduh terus di deuleuh nyana keur kitu tapakur eta si jelema ku teu boga kaisi kunaon kikituan berarti teu boga akhlak berarti nu nongton aja belum cek ai nu nongton belum ai pan aing ge nongton ya jadi tapakur keur nongton orkes di tolol meureunna ieu mah nu hadirna tarolol nu ituna tolol balik aing balik langsung mandi salat Allah tak mun hayang bisa ibadah nonton orkes kos dolalagaan padahal beneran lamun guru torikoh mah guru torikoh ya guru torikoh tapi lain urang iya boga muridnya ku buang kawarah amat bang kawarah teh hate sholat tapi tidak ku seblon nih budak sholat mah sholat tapi kok sholat teh goreng pan kanyahoan teh guku guru torikoh puasa sia puasa geus 40 poe ge 100 poe ge masih kena can khusus bloon amat ti budak berangkat sia ka ditu ka Bandung lempang bae ka datang dia ka dieu ulah naik naon ongkosna ulah make ongkos atuh ka ongkos bangarana berangkat ke Bandung lempang dan datang tadi masih kena pan ayu khusuk mah 0 hate 0
nol eueuh naon ngan aya Allah doang tah teu bisa. Ya Allah, ieu si budak bloon-bloon teh. Macul tah sia di sawah. Macul. Macul, panas poe los macul terus. Tapi tetep Masya Allah hese amat nih budak. Diarahan tak ku guru torikoh mah supaya lulus hatena teh. Kadi sia kadi. Tuh. Di ditu tuh aya orkes tuh Oma Irama. Calon presiden nonton sia ka ditu. Nonton orkes. Sia nonton orkes kumaha perasaan sia? Duh dosa. Tah, tobatan ku sia. Namun bener sia ngarasa dosa, tobat sing bener. Mata sia tete tobatan, ceuli sia tobatan ku sia, sungut sia tobatan. Nu leuwih-leuwih hate sia, sok tobat. Guru tori mah ya Allah ya nu leuleus hate teh. Kamari mah keur lempang teu ngarasa boga dosa. Kamari mah keur puasa malah takabur asa boga ganjaran. Kamari mah keur di sawah teh asa teu ieung-ieung sapira macul. Tapi begitu manehanana di teh nonton orkes ngarasa boga dosa. Tobat nol ngeunaheun ibadah Allah. Coba ge kayak mun aya orkes. Asana bisa narongton kabeh. Barang aya nu hajat aya orkes pan pinu amat titah ku Ki Uci. Ka haji-haji makmun nonton orkes. Diharap geus jana geus. Hese jeung guru toriko pokona nyana mah sebab nu di deuleun hatena ieu teu daek leuleus ya. Didagor-dagorkeun ge teu daek leuleus ya. Jadi bahasa-bahasa ahli Allah mah ngadagorkeun hate murid teh beda-beda. Kumaha nyana bae. Nyana namanya geus teu sieun di alam teu sieun, dicaci teu sieun dibakeun penting murid dia kena luluh. Kumaha ieu carana didagor-dagorkeun hanya orang-orang tertentulah nu bisa kos kitu. Mantap iyalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hese jeung ahli Allah mah kadang-kadang orang datang ka imam kiai teu kapanggih-panggih. Sakali tamu eueuh cenah kiaina ka Bandung. Beudang geus eueuh ka Banten. Eueuh nyanana ka anu. Eueuh hees. Ditungguan ge eueuh bae. Sial amat ti kiai. Nyana tak kiai nu sialnya. Tah eta geus kitu. Ya sebenarnya kiai apa ngan ieu hatena ieu buang kawarah jasa cara ngawarah ka murid seperti gitulah kiai. Geus tawa urusan nyana bae. Aya nu keur ngobrol ditinggalkeun hees. Ngobrol. Ngobrol pan kiaina sering keur ngaji ditinggalkeun hees. Sering kiai keur ngaji nyana hees berarti kiai ditinggalkeun hees ku jana. Sering teh mah kos ku hari mah keur ngobrol ditinggalkeun ku kiai. Jero beres. Geus teh ieu eta aya rahasia-rahasia tersendiri supaya hatena ulah takabur teh cara-cara guru. Kitulah ahli-ahli Allah ngaleleskeun hate para murid-muridna boga rahasia-rahasia tersendiri. Hanya nyanalah nu dibere ku Gusti Allah lantaran nyanana geus deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diturutan moal bisa. Wa in badaro Zaid ngabunuh Ki Umar. Ki Umar terbunuh, otomatis keluarga Ki Umar ngajukeun kasus pembunuhan Ki Umar ke kejaksaan melalui polisi. Dibawalah Ki Zaid sidang di kejaksaan. Sanggeus tadi kejaksaan di sidang, maka keluarga daripada Ki Umar telah mengampuni pembunuh Ki Umar yakni Ki Zaid. Geus kuari ganti dengan diat. Aiprak aya salah sahiji tina keluarga
meme rempugan tegegeran bae manehanana ngabunuh sabada nu sejenna ngahampura aya Holid geus teu katahan ditukumahakeun ka aing ngabunuh bae sabada keluarga anu ngahampura kana kasus pembunuhan Ki Umar yakni pelakuna Ki Zaid iya ya Ki Khalid mah ngabunuh bae ta eta kudu kumaha tah di dieu wa in badara bada fi ghairihi lamun guragiru Zaid Khalid sebagai ahli waris sabada ngahampura salian Ki Khalid mustahik kisos geus ngahampura tapi Ki Khalid mah tatap bae ngabunuh bae nayalah lazimahul kisos wajib kisos terhadap Ki Khalid jadi babalik ayeuna mah ialah cek kaul asoh tetapi wakila cek sakaol mah nah lamun tadi keputusan asoh muqabil asoh ieu adalah kil jadina ta eta teh sahih la teu wajib kisos cek kaol sahih mah urang lamun nyaritakeun carita fikih mah kos kitu hese mendak lamun jadi hakim teh kudu ahli fikih jadi jaksa kudu ahli fikih lamun teu lain ahli fikih teu sah jadi jaksa teu sah jadi hakim lantaran dek hukuman ngaislahkeun umat jadi kos kieu ye carita tah tadi kaul asokil berarti muqabil daripada asoh muqabil asoh sahih perbedaanana asoh mah qawiya sihatuhu anu kuat kasohehanana dina berbagai jihad minimal 2 jihad nah ieu kaul asoh ari kaul sahih mah sakadar maya sihu sakadar anu sahih ta eta ngabundang bandingkeun nu koskara itu najang mutuskeun permasalahan luar biasa gede na ieu adalah bagian hakim bagian jaksa kos kitu teh ge ilam ya'lam lamun Ki Khalidna memang henteu nyahoeun Ki Khalid teu nyahoeun bahwa keluarga geus ngahampura kumanehanana dibunuh bae ta eta teu kudu wajib kisos mun geus nyahoeun mah seluruh mustahikna salian manehanana ngahampura nyana ngabunuh bae kisos lain berarti ilam ya'lam itu kene kodican ngahukuman kana napil kisos anil mubadir hartina jelema nu guragirut ya teh encan dihukuman kudu dikisos karak teu kudu lamun enggeus mah tetep bae kudu kisos bae jadi kasimpulanna mah nurutkeun cek kaul sahih mun teu nyahoeun encan dihukuman ku kodi ta eta teh nyana gegeraan ngabunuh sabada ngahampurana seluruh mustahik salian nyana eta teu wajib kisos cek kaul sahih puyeng kan atuh puyeng jak lagi puyeng atuh komo ente eta kos itu gaji mah hese jasa letak masyaallah tah ieu persyaratan jadi qadina ge persyaratan jadi hakim persyaratan jadi jaksa persyaratan jadi pemerintah teh eta teh kudu nyaho kana fikih wajib teh nyahona kana fikih lamun teu nyaho kana ilmu fikih teu sah nyana teh jadi pamarentahna lantaran naon lantaran nyana beusi disogok lamun nyana disogok geus teu sah ngahukumanana sakitu teh urusan pamarentahan mah urang hirup di negara sementara urang cicing di hiji bidang tanah di dinya mun hayang aman kudu jelas surat-suratna
identitas orang mana warga kudu boga KTP, mun urang boga motor kudu boga surat-surat motor ngaranna STNK. Ieu pembelian anak kudu jelas tahun sabaraha jeung saha, ayalah surat motor ngaranna BPKB. Tak eta teh persyaratan utuh jadi milik teh kos kitu. Tak eta nu nguruskeun kos kituna teh eta kudu jelas meunang ganjaran. Jadi polisi teh pangheulana ka sorga. Lantaran naon ngaberesan urusan. Lurah teh lurah pangheulana ka sorga. Mantep. Mantep jasa geus pokona mah. Ieu beres SPP teh meunang Bang Lurah, urang tentrem. Ieu bisa aya sertifikat meunang hasil daripada lurah digeser ke sertifikat teh lantaran dirinya teh murid hibat atau AJB atau naon. Nah ieu kan lurah. Tanpa aya itu naon ngaranna keputusan lurah kan moal beres. Ajukeun langsung ke BPN ka ditu. Turunlah surat. Urang tenang ibadah jadi khusyuk. Allahu Akbar. Sia khusyuk amat SPP teh aing geus turun. Nang saha tak lurah eta. Atau berarti hebat, atau lain hebat. Itu wajib kos kitu. Nah emang kumaha gitu. Hirup teh ulah urusan sampai keur haram tah urusan usia. Emang urang hirup di mana? Mun kitu mah urang hirup di langit. Urang hirup di dunia. Boga motor urang. Tret. Ya Pak. Mana suratnya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Kemana ketinggalan apa enggak ada? Emang enggak ada suratnya Pak. Masuk. Kamu maling berarti. Nanti dulu Pak, nggak ada potongan maling Pak, saya mah potongan tahlil Pak. Tapi identitas kan orang, tangkap, wajib ditangkap, wajib ditangkap tahu STNK mah, besinya ada pemalingan, nggak tangkap. Pak, kenapa? Jangan jalan depan atau belakang atuh. Kamu gimana sih? Banyak orang malu. Berapa itu? 50. Ya jangan 50 masa surat-suratmu kalau nggak ada SIM cukup 50. Lu gak tangkep aja lu. Berapa tuh? Gopay. Kok Bapak pakai Gopay segala? Ini sekarang lagi lebaran Cina lu nggak tahu lu. Gongcu sekarang. Aduh, gong si pacai lu nggak tahu lu. Oh iya, jadi Bapak ikut-ikutan. Cepet, Gopay, sipe, nope. Kaditu nasi ceng, cong, ceng pikri kaditu kan. Jawa diajak polisi dia. Oh iya, Gopay pakai terlalu mahal tuh. Lu punyanya berapa? Ini ada 250. Buat ongkos lu ada nggak? Nggak ada. Udah sini kita semua ada. 250 tah polisi eta jahanam dah. Polisi eta gantung tah memeh digantung ku malaikat di akhirat mending gantung ku urang. Tangkep aing geus kos kitu mah tangkep. Geus ulah aya kompromi beusi pamalingan. Yo, durut tret. Apa Pak? Dari mana ini? Terus pengajian Pak. Kenapa nggak pakai helm? Kan di majelis nggak ada helm Pak. Masa saya ngaji pakai helm? Aduh, udah di Indonesia teh gos gitu. Da keur carita istislahul umat, baik patali jeung denah maupun patali jeung kendaraan kudu jelas identitas. Ieu mah keur carita sata anu nguruskeun anak urusan pertanahan lurah camat BPN kadituna, urusan kendaraan polisi polsek polres polda geus kadituna. Tak eta kaduka sekarang itu tak urusan, anak urusan. Tanya lah lamun urusan lu bener, atau hebat berarti surga. Tak, 2000 ke kasus, saat anu nangani, lantaran anu nangani na iya adalah kudu kejaksaan, ngan pertahanan, sipil, polisi lah dilibatkan, jang nangkep, pertahanan luar abri, anggap ke polisi, langsung bawa
proses sidang kejaksaan jaksana kudu pinter pikih ulah main sogok asal geus disogok teu sah kahukumanana pikih takos kitu kadenge ku jelisya wari polisi mana jaksa mana nu embungeun disogok engke mah mending mawa galah bae disogok urang sia disogok lain diajul mah buah aya disogok mah boolna ieu keur carita fikih luas fikih mah sebab urusan fikih mah urusan dunia ilmu fikih ilmu dunia ulama fuqaha ulama dunia sakitu we titik geus tawar menawar deui ilmu fikih ilmu dunia alim faqih berarti ulama fuqaha ulama dunia titik sangkut paut jeung akhirat fikih mah sama sakali dunia mah tambah dunia sama sakali titik dunia mah geus lamun urang ngarabah ka akhirat ulama na geus lain ulama fuqaha ulama na geus ulama batin ngan nu mantak teu meunang waka urang ka jero batin lamun encan mikih heula mantak make cara pikihna heula sing asak kakarak urang silulup ke jero batin sebab ninggalkeun engke pembahasan urusan fikih kuari mah ngabahas urusan batin urusan kolbu urusan kumaha urang ibadah ka Gusti Allah nu geus dipraktekeun ku fikih syarat jeung rukunna kemudian atuh hatena kumaha ye lantaran cek Imam Ghazali lamun urang salat teu make fikih brengsek berarti kuari make fikih rukunna rapi syarat rapi Allahu akbar rapih jasa make bajuna rapi gerakanana rapi tapi hatena pohon ka Gusti Allah leuwih brengsek lamun urang teu mikir brengsek cak Imam Ghazali lamun teu make batin leuwih brengseking brengsek engke kumaha cenah di akhirat lamun jelema salatna ngan make fikih doang neraka bae emang geus kudu kumaha tuh kudu aya khusyuk ngabahas khusyuk lain ngabahas fikih ngabahasna ilmu batin waduh cenah mangkani aing mah salat kos kiamat ulah bingung salat mah salat bae emang datang ka dinya bisana sia mah mondok henteu non henteu tuh jigana kan salat bae salat bae kadang besi kieu doh aing mah cenah teh mah brabe tuh kos kitu mungkin lah aing mah moal salat teh leuwih parah salat bae ge masih diragukeun ka sorgana tuh komo teu salat aja teh kumaha urang mengharapkan syafaatul uzmati kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muludan budak aing dah salat teh husu mending muludan deuk mentana merena apem dua aing boh hayang ka sorga mele apem dua teh kira-kira paneta tah eta lah fikih ilmu dunia ulama fuqaha ulama dunia kajen teh udeng-udeng sagede godag mah leuwih ti bakul aya deui loa budak kuari mah teh nyaho godag teh nyaho loa helm kuari mah nyahona da heula mah aya loa aya godag mimiti boboko naik ke bakul sanggeus bakul ngaranna loa sanggeus loa godag jadi godag mah pong gede-gedena godag sia birit tuh segede godag barang di deu paingan orang Karawang atuh nah eta bahasa-bahasa baheula kuari mah teh nyahoeun boboko na lah boboko plastik teh nyaho bakul teh nyaho loa teh nyaho godag tuh nyaritakeun tentang ahli-ahli Mekah anu buang kawarah pisan terhadap kangjeng Nabi kafir-kafir Quraisy anu bener-bener mah hiwa teu percaya ka kangjeng Nabi nang tangan ka kangjeng Nabi sehingga nyana nyieun hukum sorangan bari hukum tersebut teh dibejakeun ka masyarakat ieu teh Gusti Allah nyender mah tetep ka Gusti Allah bae dipercaya padahal hanya kubeheungna sorangan qad khasiral ladzina nu kamari geus dicaritakeun cilaka rugi jelema anu
qatalu auladahum maihan anakna sapaham bi ghairi ain bodoh tanpa make ilmu kumaha ngeunahna sorangan bae bodoh anak teh lantaran ngurangan kemuliaan bodoh anak teh lantaran geus pakir sapaham bi ghairi ain. Tapi jana kitu teh berdasarkeun cak Allah ngomongna. Hiji nomor kedua wa haramun ngaharamkeun daun anu dirizkikeun ku Gusti Allah. Cak manehanana ieu haram, ieu halal, ieu haram, ieu halal, ieu meunang, ieu henteu, ieu meunang, ieu henteu. Ieu mah meunang soteh jang pengurus, ieu mah teu beunang. Ieu mah meunang jeung ahli-ahli kitu pangeran. Ahli pangeran teh yakni ahli pangeran manehna patung-patung. Disangeunahna nyana bae nyeun hukum teh ieu lah. Nyenderkeun mah ka Gusti Allah. Allah ngainstruksikeun ieu saibah pasapi ieu mah haram jang masyarakat. Meunang jang kami. Man blon eta bos. Ontara ieu mah haram jang masyarakat mah teu beunang sama sakali. Tapi jang pengurus nama kawi beunang halal. Ieu cek Gusti Allah. Ngomongna ge mana lempeng Allah. Buleug ngadengeun lagi. Telem. Sangeunahna masyaallah kan. Maka Kangjeng dibere wahyu ku Gusti Allah. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad la ajidu fi ma uhiya ilayya. Jakaula teu manggihan kitu dina Al-Qur'an nu diwahyukeun ka kaula. Sayan muharraman. Saeutik anu diharamkeun, sesuatu nu diharamkeun jaeu dina Qur'an lah. Nu kumaneh diharamkeun jaeu teh aya dina Al-Qur'an. Nu kumaneh dibeurakeun teh aya dina Al-Qur'an. Bejakeun kitu dina Al-Qur'an. Ala ta'imiyat amuh. Karena nu hayang ada silahkan baca teu diharamkeun eueuh ti dituna. Jadi ieu jangan jawab hukum-hukum buatan-buatan kafir Quraisy. Masyaallah kari. Lamun baheula mangeunaheun Kangjeng Nabi mah langsung wahyu kuari hukum-hukum anu teu pararuguh nu ngajawab. Padahal mah geus aya dina Al-Qur'an, tinggal tonjolkeun we Al-Qur'an. Kredit diharamkan, bacakan Al-Quran. Kulantaran geus dibodi puari maja geus ku hawa nafsu, malah anu bener anu dijebian. Jak kiaina ge hayang ngeuridit. Bunga bang geus puguh haram tiba heula ge sepakat dunia ngaharamkeun. Tapi kuari dengan dalil tidak akan maju selamanya. Ya udah tambah kos kitu mah. Dek maju dek henteu urusan anak urang mah haram bae. Tapi panggeninganan eleh. Geus teu wani ngucap-ngucapkeun acan. Ja kabehan ge kabeh melalui bank. Ya tinggal ke baik tungguan je moal kalebal deui. 10 tahun deui ge modar je si eta ge. 20 tahun deui je paeh kajian kumaha ge. Kaler kidul wetan kulon ujung-ujung nama inna lillahi wa inna ilaihi. Dek kumaha. Ieu haram itu haram, ieu haram itu haram kecuali hiji cenah menandatangani pemerintah untuk keabsahan sarana ibadah Yahudi, Nasrani, gereja menang tamah geura paeh sia. Ih, dek kumaha. Masyaallah. Kadanan cara Abu Ubaidah nu tadi tah dicaritakeun waktu perang Uhud. Waktu perang Badar gitu, Abu Ubaidah jelemana kasep jasapan Abu Ubaidah mah putih jelemana irungna mancung geus puguh ja urang Arab bawahna pengek. Leuy Arab nya nganu pengek hese, sarua jeung dicikupan yang nganu mancung wese. Kasep Abu Ubaidah mah. Masyaallah, boro-boro awewe lalaki ge reseupeun ka Abu Ubaidah mah. Awakna jangkung semampai henteu gendut. Abu Ubaidah ngan tanagana luar biasa, sopan santuna pohara teh aya tanding Abu Ubaidah mah nu tadi dicaritakeun teh. Pohara jasa barahanna pohara gagahna luar biasa, tilok loba omong jelema, tapi lamun geus ngalaksanakeun hiji perintah Kanjeng Nabi sakumaha macan. Ilah
Abu Ubaidah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah lantaran asal perintah tak teu ngangkekeun deui hasilna optimal luar biasa iyalah perintah Kangjeng caladeun Abu Ubaidah ketika perang Badar pedang geus aya di dieu panah geus aya di dieu naik kudanya setiap jelema nu ngadeukeutan Abu Ubaidah minggir sieun kabeh ka Abu Ubaidah mah persis kosieuna ka Sidna Umar gagahna jeung luar biasa leuh tah bae ge jelema kuat kana goler ieu ka Abu Ubaidah ngan aya hiji jelema anu lamun nyana kadinya kafir asal kadinya Abu Ubaidah nyilib ka belah ditu nyana terus bae ajaran kafir waktu perang Badar asal aya jelema eta nyana mundur tidak ekeun ka jelema eta mah diperhatikan ku kabehan kunaon ka Abu Ubaidah kasih eta membungeun tapi ketika prok pedang geus dihunus ku si itu teh dipiheulaan ku Abu Ubaidah langsung ceger huluna beulah golernya beres perang Badar ditanya Abu Ubaidah kunaon eta maneh ketika datang si eta mah menghindar bae selalu menghindar tapi ketika geus mopo dipiheulaan ku anjeun mun maneh teu nyaho eta abah kula kira-kira dia penggal bae tadina mah kula embung cenah ngabunuh abah teh tetapi manehna daek ngabunuh kula lain ngabunuh abahna kafir nu aya dina dadana nu ku kula ditepas Muntah ngabunuh abah kula mah kafirna cak dana teh ya ngaleos Abu Ubaidah Masya Allah abah dibelah hulu kira-kira Abu Ubaidah kuari saha anu bisa kos gitu anak teu salat jadi mumulai anak teu salat di mumulai abah teu salat di mumulai jauh jeung Abu Ubaidah nu bantak urang macaan para sahabat macaan para aulia Allah bakal mempertimbangkan diri geus datang ka mana aing nuturkeun nyana ya Allah ya Rabbi baheula zaman pahit zaman perjuangan Kanjeng Nabi berjuang berserta sahabat anu ngadahar korma hiji kuduaan anu ngadahar korma saat-saat boga dua silih hiji eueuh simpenan di imah tetapi begitu perang sakumaha macan tutul der-deran pokoknya mah teu saha abah anak mama uwa komo uwa mah sikat habis zaman hese harit tapi Masya Allah himmatul aliyah li ilai kalimatillah teu pernah surut saeutik-eutik aja dan waktu anu singkat Islam luar biasa kuari geus zamanna ulah cerita sahabat geus ulah cerita sahabat cerita kamari zaman kolot urang zaman Hatib paling kenteng lah anu ala kadar imah tiang awi paling hebat tiang kayu sumur di luar tapi kadang panjang hiji jam 2 kerekek nimba mandi wudu terus ka mushola tajuk nu leutik ka masjid kadengekun Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi aja isuk-isukna langsung ka sawah aju anakna langsung kitu nanggaranna mikulan surubuk geus istirahat cak bapana tah bari istirahat bersihan habak talanjam bari istirahat kebersihan lanjam padahal malah istirahat pada eta kolot bisaan jasa eta ulah maka dahar cenah geus aya tah dahar mah bersihan heula bari istirahat hebat biasa eta kolot gadidikna kuari coba ge imah geus suara rawag cai geus aya di imah malah sakamar hiji aya nu kadenge karelek ti peuting Allahu Akbar aya ge karelek blok deui jauh perjuangan kolot-kolot urang baheula kamari ieu ulah zaman sahabat geus zaman kamari santri bae kula memperhatikan santri ke zaman sumur di ditu hiji belah ditu hiji wareng disebutna teh asa jam hiji jam 2 santri brut aya hiji 2 3 wararudu terus ka masjid salat wiridan aja sholawat wara zaman kula leutik tah Masya Allah abah memperhatikan bae
Itu getol amat budak dipanggil ka dia sia penting saya sok udang sok wiridan ngawirid naon hehe ulah hehe saya ngawirid naon ayo puasa sianya puasa naon pelet setol sia muasan pelet mah iting di puasaan itu puguh karuh masan kos gitu eren berkait puasa di bangsa perhikmatan eren ngaji baik namun saya sok wiridan penting wiridan sholawat nang bisa menang di mamang kan ngamamangkeun ka abah oh geus eta kos kitu mah terus asal wiridan ulang kulobana kuari masjid gede tempo kukula ai penting ngagoler kabeh sakumaha eleh perang Uhud ya Allah ya Rabbi Gusti Allah santri jauh perbedaan lah ini dia baik di mana jauh di wetan di mana kieu bae ya Allah ya Rabbi henteu leuleukeun nanti keur nyantri na keneh mandak balik bae ka imah sieup ka deuleuna dur zohor geus aya dur asar geus aya dur magrib geus aya malah nyana nu azanna malah aki-aki di sana ulah imaman aing bae tolol tolol leuwih atuh saya tekan hebat santri teh kuari mah teu bisa diadolkeun atuh santri teh di mana-mana ge sebab teu dilalanya keur di pondokna keneh di pondokna ieu keur carita perjuangan zaman sahabat Masya Allah Abu Ubaidah datang ka kos kitu teh pohara jasanya perang kasep gagah terampil nu mantap cek Kanjeng Nabi likul umatin amin sebab naon nya kasep nya gagah nya pinter nya terampil luar biasa ketika ditita set hasilnya optimal jasa Kanjeng Nabi selalu senyum ka Abu Ubaidah mah nu mantap minal asyratil mubasysyirina bil jannah salah saurang dina 10 nu dibubungah ku surga haram ka neraka Abu Ubaidah lantaran nyana jadi kalang dada ketika waktu perang Uhud dihareup nyana teu pernah robah saeutik-eutik acan memeh Kanjeng pae aing heula pae ya Allah ya Rabbi Abu Ubaidah nah ieu bapana mantak menghindar mantak turunlah ayat kitu turun ku gara-gara Abu Ubaidah kitu naon ngaranna mepet atawa ngabeulah hulu bapak anu kaditu mah teu aya kaum layajidu qaumun anu manehanana langsung perang lillahi kalimatillah silih pika cinta jeung saha bae ketika nyana perang lillahi kalimatillah teu neuleuh eta abaahu atawa dulur atawa abna anak atawa saha bae waktu kapani di pangperangan geus bae pokok hajar bae begitu datang isukna sabaraha poe ditanya deh ke babaturan hei Abu Ubaidah aya henteu kaduhung maneh eta maehan abah eueuh kaduhung saeutik-eutik aja mun kula boga abah 100 kafir ku kula hiji-hiji diantri cek dia wah raja sabaraha boga eta geus eueuh karunya ka kafir teh mantak ulah aya yuaduna ulah aya silih pikaresep jeung kafir ulah aya minta kurang kuari mah jauh jasa ye oh barang mantes merdeka kabelah dieuna saeutik kuari geus teu bisa kukumaha boro-boro urang ayeuna nanjirkeun agama ngomong we geus teu wanian ngomong bener geus teu wani rempan sieun komo zaman Soeharto mah rempan sieun kafir Quraisy anu jijieuna nyenderkeun ka Gusti Allah bejakeun Muhammad la ajibu kaula teu manggihan sametoge bima uhiya ilayya dina Al-Qur'an nu diwahyukeun ka kaula sesuatu nu diharamkeun ala ta'imiyatamu illa yakuna maitatan kecuali bangke haram nomor kedua audam maswan atau getih anu ngocor haram mencit sapi mencit onta seraset getina ngocor haram teh jeung najis sia deh entek baheula mah pernah terjadi di Jawa mah eta teh diantepkeun aya di aya wadahna ke kebel-kebel geus namper na ye dibawa ka dapur diolah jadilah marus
dijual haram teh damam mas ada Masya Allah ada besi urang ke restoran tanya ieu naon ieu kos deng-deng teh cuman manehna mereda kandel seti tanya ke besi getih dua bangke hiji nomor kedua getih nu ngocor haram kecuali getih cuma nu namper ti dituna kal kabeh ati kali lipa jantung eta mah halal aulah makin sih atau daging babi haram tamat fainahu raisun lantaran rais najis haram keopat fiskon uhilla li ghairillahi bi kecuali hewan anu disembelih cuman digorokeunana li ghairillahi bihi lain make asma Allah demi Lata demi Uza demi Manat mundi urang mau demi Mbah Jambrong kereset demi Eyang kereset tadi pabrik teh tah aya bae dukun kadinya woi mah kudu mencit sapi ge kudu nu hideung jakna ieu aya geus pencit meuli Cina atuh ngaranna ge balik lain maca bismillahirrahmanirrahim tapi dibejakeun ku dukunna di dieu teh aya jin sajina ye jin teh nirjan baca ye bisminirjan haram kumaha mun kieu kumaha ieu kudu dipencitkeun sapi sebutkeun ngaran nyiingna jin anu ngancik dirinya oke guys cek ustad cek ustad teh pokona urang nya namanya sapi hidung bae bismillahirrahmanirrahim kira atuh halal cek cinana geus dipotong geus nyebutna kumaha itu rahasia cek ustad teh disebut demiingna wah udah tenang aja kok yang penting udah mati dia geus beres ya tuh udah bagikan itu dagingnya bagikan aja tadi bismillah iya disebut pikiranku kumaha nya lagi culak-culak kok tuh mencit tuh bahasa singko bismillahirrahmanirrahim beres salah ulah teh jemput nu itu cek singko teh ini kepalanya harus dikubur di mana kok kuburnya tuh di situ tuh dekat pintu di pojok ya udah pojok beres menang sapoe gali deui kusan bawa pasak beres cek singkotnya coba sekarang lihat tuh masih ada nggak itu kepala sapinya nggak ada kok waduh berarti dibawa jin ya orang ustad jinnya siap dah ustad lord pinter tapi tahu ustad kos itu enggak beres menang saminggu datang deh kalinya potong lagi kok itu singkot dirorodan deh ke ustad Masya Allah piskon uhilla li ghairillahi haram hiji pangke kedua getih katilu celeng opat pepencitan anu lain make asma Allah faman ittara ghayra baghin wala sajelman butuh ngadahar tina opat perkara tadi model abri dititah ka tim kaditu ketika nyana berjuang kiriman datang sedangkan di leuweung meleg-meleg ngabutuhkeun barang dahar mun teu dahar nyana di dinya bakal kalanti nu kadituna bakal paeh ieu aya ge bangke sapi bangke onta asal ngadaharna ghairu bagi wala'ad ulah hayang-hayangan jeung ulah lelewihi waduh kambing bangke ya tapi masih baru kita goreng dah yuk waduh dipasak punyana dipasak ngeuneunahan nyana dahar haram ieu majang sakadar nutupan romak doang asal boga tanaga ulah gitu datang ka bae sakadar kadinya doang tan nutupan romak doang entah tadi yang geus teu bisa beunta supaya bisa beunta tadi teu bisa hudang supaya bisa hudang tadi lelunglai tanaga supaya tanaga lain haju itu udah dimasak udah apanya itu kakinya terus isinya waduh udah kenyang bener sih saya
Tama lain ngadar bangke blon tama tuh kos itu lain jang tanaga tama ngeuneunahan ulah atawa urang nyaba ka hiji tempat kemudian kabeneran paila dirinya udahareun bebetian jeung sajabana mun teu dahar urang dikeperkirakeun pae aya bangke kadinya bangke sapi bangke orai dipicen kadinya dahar bangke ayam dahar aya orai dahar hese-hese kita ada bangke emeng sugan bangke beres tidinya nyana sasadana lamun kamari kejadian orang ngeri ja sepan di mana di Palestina Masya Allah Yahudi ku bloon tolol buang kamar biadab kuba muslim mumin angkap tenden kunyana di sel kunyana jadi beda dahar, sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe. Asupan bangke ucing. Kulantaran lunglai di dahar. Satu sisi penghinaan anu luar biasa. Berbagai bangke. Di dahar bae kumaha nu penting aya tanaga. Ngeri jasa. Patok-patok teh dipatokan tanah-tanah mukmin. Samping dipatok lain sekadar dipatok dibangun deuk kumaha teu berontak. Mata kamari berontak langsung dibrendel brodong ku Yahudi puluhan ngalawan salah kos gitulah Yahudi sebabnya nama lain urusan menang jeung elehna sebab sakit hati dendam kesumat ketika Kangjeng Nabi ka Madinah Yahudi di dinya teh diperangan diusir ku Kangjeng Nabi maka nyana nyelin wari ayat Yahudi nyana nyaho jasa sejarah Kangjeng Nabi bapak kolot aing baheula diusir ke Muhammad para sahabat siap penganut dakwai ngasih cincang kuari ayo target Yahudi mah sebab nyana mah dendam di mana bae ayana dendam hese nyaritakeun ada tugas dendam mah lain urusan menang jeung elena dendam pokona mah diusir bapak kolot aing baheula turunan aing di Madinah nu kuari di Palestina Israel nu kuari di Amerika nu kuari di Inggris di Belanda Yahudi teh nyana maca sejarah bapak kolot urang baheula diusir ku Muhammad geus siap kuari ka Indonesia saya di pasar Kemis goblok Yahudi aya kuari di pasar Kemis kos kumaha cenah kieu asal huluna botak irungna mancung putih jelemana kumisan janggotan eta Yahudi geus asal nu kos kitu tewak bunuh heuy ngaran aing mah Muhammad Arifin eta Yahudi teh kos kitu bari kaunggal negara atuh ka urang kaunggal negara tuh geus hese ieu mah dendam mantak inget ka Gus Dur bae lamun di Indonesia nyaritakeun Palestina jeung Israel seuri Gus Dur mah enggak usah nyeritain Israel udah yang dagang aja sakjana bukan urusan kamu nyaritakeun Irak baheula udah enggak usah cerita Irak enggak kesampaian cek Gus Dur dagang aja moal bisa lantaran lain kulit lain jero lain zahir lain batin hese geus dijagagan ku Gus Dur teh lantaran ieu mah dendam mata Gus Dur endek nyeun tata dina kitu hubungan antara Israel jeung Indonesia maksudna hubungan Indonesia jeung Israel teh jain jeung Yahudina mukminin dek dislametkeun lamun urang ngajauhan Israel cak Yahudi dek kumaha tuh berarti urang kudu ngadeuketan bagaimana carana ngisrada lunak Israel ku Gus Dur mah endahan di urang musuhna berontak di mana Gus Dur kok bisa nyatu dengan Israel dengan Yahudi teu paham padahal mah jangan nyalametkeun mukminin mukminat nu di ditu disandra nu dibunuh deui ati dideuketan kan zaman Gus Dur mah harita lamun urang ka Palestina saya dari Indonesia Gus Dur silakan masuk semau kamu cak urang Yahudi di ditu asal bebeja Abdurrahman Wahid ya masuk udah sekali dia mah Abdurrahman teu make Wahid mah ini enggak pakai Wahid ini mah nih Abdurrahman mana nih eta istimewa da Gus Dur tapi kan berontak masyarakat mah teu berontak hebat amat Gus Dur
bisa aya jalinan jeung Israel sehingga mukminin bisa salamet engke ka dituna, Palestina bisa aman, geus bisa dijempolkeun ku dunia. Lawan politikna dari berbagai partai berontak, teu paham ka Gus, ya udah. Cek Gus Dur memang segitu kemampuannya, ya sudah. Allah belum mengizinkan. Mantep jasa padahal. Hese kan bari Gus Dur geus jadi tulang di jero kuburan. Ya saya diudang gede ya tuh kuari mah. Aya Abdurrahman Sikupa lah teman. Abdurrahman Sikupa masuk pira dagang martabak tuh beres sobat. Obadir ghairu bagi wala adin fa inna rabbaka ghafurur. Saenyana pangeran anjeun Muhammad Ghafur, maha hampura ka jelema nu ngadahar saat darurat. Rahimun, maha olas asih ka jelema nu ngadahar saat darurat. Dijadikeunlah ieu dasar ku Imam Syafi'i, ad-darurat tuhul mahdurat. Panjang geus ka itu ngepekna. Saat mana daruratna? Aya tanda-tanda kadarurotanana. Sabaraha tanda kadarurotanna dibahas Imam Syafi'i aya 10, Imam Malik aya sekian, Imam Mata mana nyebutkeun darurat teh saat di mana kos kumaha daruratna. Jeung ketika meunang datang ka mana? Ieulah dibahas. Tina famadit ghairu bagi wala ad. Ieu kadituna jadi kaidah fikihah ad-darurat tubihul mahdurat. Ngaka ayat tanda-tanda kita mah dina kaidah fikih atau engke di usul fikih ngan di dieu meunang nyokotna. Jadilah kabelah dituna darurat saat mana jeung kumaha tanda kadarurotanana nu sehingga dimenangkeun nu haram jadi meunang. Entak wayul hakul bihaji jura bisna kullu nabi minasibah diakurkeun kana tadi dicaritakeun ku hadis tiap anu ngabogaan caling haram sarua. Satu-satu anu gualak ngabogaan taring haram, mobil benjing. Kuku bina pair tina manuk anu aya tajihan aya kukuan anu nyana ngadahar mangsana melalui cengkraman haram. Alap-alap manuk alap-alap nyana mengadahar mangsana make cengkraman aya tajihan kuku eta haram. Manuk naon deui? Heulang nyana mah di luhur teh aya bae kotok brak. Nah iyalah make kukuna make tajin haram. Pokoknya manuk anu kos kitu tang ngadahar mangsana haram. Nyaho kueuk eta kueuk. Ngadahar mangsana make naon eta kueuk tah. Teu nyaho pan urang. Sebab nyahona kueuk mah urang mah nyana cinekem bae. Tilok manggih urang kueuk keukeur berat tilok manggih. Nyana mah bari kieu biasa sada kueuk. Wah kuntilanak tah kajen. Kendaraan juri kita kajen. Teu nyaho ngadaharna kumaha. Nu penting asal kos kitu tang ngadaharna. Barang daharna haram. Kitu keneh anu aya taringan ya maung ya singa. Pokona mah anu manehna mencengkram nyengkram make taling caring eta haram. Dia urang nyaritakeun urusan tentang hukum Yahudi wa 'alal ladzina hadu haramna wallahu a'lam.